Wilujeng enjing murid-murid kelas 5. Good morning grade 5 students. Today we are going to learn bahasa Sunda about ngaran kandang sasatoan dina bahasa Sunda, or names of animals cages in Sundanese language. Lesson objective. By the end of the lesson, you should be able to tell some vocabularies about ngaran kandang sasatoan, or names of animals cages in bahasa Sunda. Kahiji, cow shed. Bahasa Indonesiana kandang sapi. Bahasa Sundana nyaeta karapyak atawa pakandangan. Karapyak, pakandangan. Kedua, dove cage. Bahasa Indonesiana kandang merpati. Bahasa Sundana nyaeta pagupon. Pagupon. Katilu, chicken coop. Bahasa Indonesiana kandang ayam. Bahasa Sundana nyaeta paranje. Paranje. Kaopat, horse stable. Bahasa Indonesiana kandang kuda. Bahasa Sundana nyaeta istal atawa gedogan. Istal, gedogan. Kelima, tiger cage. Bahasa Indonesiana kandang harimau atau macan. Bahasa Sundana nyaeta karangkeng atawa garogol. Karangkeng, garogol. Kagenep, bird cage. Bahasa Indonesiana kandang burung. Bahasa Sundana nyaeta kurung. Kurung. Ketujuh, fish pond. Bahasa Indonesiana kolam ikan. Bahasa Sundana nyaeta buleng. Buleng. Hatur nuhun. Thank you. Now do the Google Form exercises in Google Classroom. See you later. Bye.